bedakan yang bising-bising silet. Mainlah, yang kemakan apa burung lah. Pet, bener dia harus ikut kumpulan para rubuh. Si iya bagai ngomong gak si Sanu. Dia mau gendolan maknya dia temawa. Saki aing hangat rokok na yung ngaji biar kebakaran dia. Aing mah disak-sak poin kamar dia ya keluarga nih. Aduh, kumananya coba. Sarang. As ya. Sak-sak. Mana ini? Sarang. La ilaha illallah. Ya ilah, oh, taburawas. Iya sih, Sardencis. Masih tahu apa bocin he. Anjir, kue tak. Bagong. Dahar ku sia tak. Anu pati oge anu ngomong eueuh. Tah lagi. Dah rokok lagi. Coba lagi rokok dah. Mana coba korek ya? Pet. Kawa pokok kami yang ngerokok pet. Resian nanaonan pet ieu. Duang ki ka kami nanaonan. Urang mang ieu pamerek kolot kami mang. Kami ge sarua puguh pet ieu. Ngaji di dieu. Ti kolot biayana. Atuh kudu babarengan atuh di kobong mah pet. Nu sosoranganan. Susah senang bersama. Jadi di kobong mah orang keur batur ge anggap dulur BKB. Sobat kumaha gitu. Pemikiran. Oh, si ieu hanya. Balagu dia pet. Mentang-mentang beunghar dia ke kobong teu bagi-bagi. Bating torek dia. Kumaha ya Nut? Kumaha keun ieu jelema? Maku nih mang. Datang ngerokok. Oh, rokok. Kurang gue. Emang rada kecewa karena saya tak. Menteri anyar ongkos saya tak. Kikituan serumput pentingin penting sorangan tuh saya tak. Mang, ya orang kayak mau kegiatan nanti emang orang ngapura ya nya. Kumaha yang dia Nut? Mau dihampur ka bisa tamah. Sulah memarahan Mang Sueb. Tes dikasih pang Mang Yasman. Mang Yasman. Oh Bang Jasman, bejan. Jadi kieu petnya. Kurang posisi keur di kobong mah atawa lain di kobong oge kudu boga sifat babarengan bae jeung papada makhluk mah. Ulah sasoranganan eta mah sifat sarana pet. Ulah sieun harta kakurangan ulah. Sakumaha Rasulullah sabdana teh kieu pet. Mana kosok malun bin sodako moal kurang harta disedekahkeun. Ae yajidu bidunja bil barakah. Balik deui maksudna naon? Bakal tambahan deui harta di dunia dengan keberkahan eta harta. Moal ulah sieun mangkana. Ieu sok dicokotan ca heula keur diomongan sia mana naon kikituan teu kaising kana kolot. Dangukeun heula atuh ieu. Kolot keur ngomongan dangukeun. Aluh tak sia mah budak leutik kamari ge karek ngaji ge. Teu teu Mang Sanu tuh. Ngaji tuh. Kurap geus dina jubur eta kurap. Beuh. Amprek. Cager hatena. Lajen boga dunya loba ge cager hatena dek babarengan sedekah jeung para santri. Terus ngeung wadah urang di kue habe. Turun mak itu mah. Rokok. Erak, ayo. Susu. Dahan urang dah habe. Lu menang di caram. Keheula atuh keheula. Jelema pelit mah ulah ngarokok. Ampian nud. Kaleng mang. Yes. Teu bisa kitu. Ieu memang hiji mah. Hukuman berlaku. Tah eta beta jeung ngucing. Hukuman eta mah geus. Atuh kami saur jeung naon mang. Geus.